Lah, aing mah mending ngarebul. Lumayan boga asin saeutik. Bagi-bagi jeung ucing ah. Mending ngarebul gak kieu. Iraha boga imah gedong siga batur. Kudu bisa ya ngabagina. Ijang ucing, ijang si Akang, ijang Nyai. Ah, cocok pas. Saeutik we ucing mah ah. Ya, ada. Ah, make yang madang si ieu kumaha deh. Tah. Kang. Kang. Geura nyaring geura. Ini teu boga kaera ku ucing gawe kieu geus nyaring geus madang. Ya kieu meni can hudang. Ari sugan ari geus hudang mah bijil, ajarkeun teu katempo meureun. Ya, Naon? pang transferkeun ka Ceu Iroh kamari nginjem duit cung. Ngan pepeujeuh setrukna kudu dibawa. Ditransferkeun ieu Kang? Heeh. Oh, sugan jang Nyai. Ah, pokoknya kamari dipake urut Nyai mayar paket. Kan setrukna bawanya. Nya Kang. Biaya pulangna teh. Ayalah saeutik cung. Jang Nyai nya. Kade pepeujeuh setrukna jang bukti. Kang. Akan tuang heula nya. Ah. Nginum kopi tuh ya. Alah. Aduh, ini ke warung mana lila teuing asih. Beak sanggup beak kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah geuning. Beuka dikeun mana setrukna? Kayak gara heula Kang, hayang ngarenghap yeuh. Arek dipotokeun setrukna beuka dieukeun. Aya tuh di luar Kang. Beu atuh ka dieukeun, ku arek dipotokeun. Ari Akang pugugenan berat Nyai mau ti warung ge meni rakasa tuh di luar kari motokeun. Arek kitu setruk sagede naon di mana berat-berat teuing kadang kan salembar sakieu kertas. Mana maksudna? Ah, Batin asih. mende di setrukna nya? Ari Akang. Tuh. Asa jelema setruk anu direreon ka dieu kumaha maksudna deh? Tuh kan nyalahkeun bae Nyai, ari eta naon? Jelema setruk. Nah, salahna Nyai di mana Kang? Maksud Akang mah keur bukti transferan aya tulisan. Jelema setruk anu direreon ka dieu pulang deui ka ditu. Naon digawena di dieu gen? Kan dia tinggal moto Kang. Foto bae sorangan sur. Anterkeun ka ditu kanu bogana. Ah. Aduh. Masih Nyai kamendi gitu. Kopi mending geus arek eret. Coba seueuh mau lobor. Kamendi liarna kitu nya. Mane ngubleng teu inget kana balik-balik acan mane mundur. Si Akang aya teh nya. Aduh, si Akang aya di hareup deui. Tah, geuning datang. Pasti mending ya. Teu ti mana-mana Kang.
Temendi. Mana eta di tukang? Teu mawa nanaon, Kang. Lah, wadul, eta geuning disumputkeun. Naon eta geuning poe dikeun? Lain nanaon ieu mah, Kang. Alah, beukal dikeun po. Ah, cicing, Kang. Yeuh. Tuh. Ieu mimitina. Ayo, salaki mah sinah manggawe. Neangan cenah keur usaha kudu neangan keur dahareun. Kalah dibelikeun kana paket cicing ulah sakola ngomong. Ah, cicing. Gitunya awewe mah. Ngomong eueuh duit beak kabeh kana pak cicing. Lah, yang nyahot temen naon ieu dah. Tuh geuningnya. Meuli naon ieu? Meuli deui. Allah. Geuning ieu mah siga calana lalaki nya. Tawajang akang nya. Mantakna arek dijelaskeun ku pamajikan kesempatan ngomong teh. Nyai teh tes neang paket ti ditu ti Ceeha geuningan anu sok biasa ketitipan paket. Nyai teh pesan paket yang akang, maja cenah cek batur akang teh bujil, rudin teu diurus ku pamajikanana. Tah nyai teh meulikeun calana jang akang. Ampura nyi. Istri nu soleha. Hayang. Abong asana. Mata nih gue pak. Aing mah waktu geus burit, kudu ngejo deui. Can mikiran deungeuna. Ari awewe meni kasalsean pisan. Rajeun loba suluh dengan kejo eueuh. Aing. Meni mentak pusing asih euy. Rek mana di Kang? Cicing awewe mah tong nyahona naon? Akang neangan kehangatan. Asih teh nyahonan naon kela yeuh? Kehangatan naon maksudna? Lah, moal paham. Awewe mah moal paham. Pokona akang butuh kehangatan eukeur. Cing akang rek kaluar lah nya. Heula. Yeuh, Kang. Akang ayeuna rek kaluar, butuh kehangatan. Rek meuli awewe nya. Gandeng lo sok loba omong awewe mah nyaho naon nyaho. Madang bege di imah mah nyangu naon. Ngeunah wae nyaho madang, nanaon segala ku pamajikan, ngejo ku pamajikan, nyesel ku pamajikan. Ngeunah wae nyaho madang. Heula rek ka mana eta nu sabenerna? Geus ulah sok loba tanya, akang geus teu kuat yeuh. Akinit. Kang, penjelasanana heula yeuh. Aing si Akang, awas pokona lamun balik. Aing si Akang, ayeuna lalaki make jaket, celana panjang, keluar butuh kehangatan. Moal salah deui ieu mah. Kalah temut ngejoge. Tuh kan teu salah deui, duit dibawa kabeh. Aing mah tempokeun ko lamun balik si Akang. Duit saloba-loba kari 1000 perak. Dipikir-pikir batur nu ngeunah urang nu ripuh. Balik ya. Stop. Cicing ulah ka asup. Jawab heula tas di mana? Tas di warung nyi, neangan kehangatan. Tah, kan cek Nyai ge kumaha pasti warung awewe. Emang nya nyi, nu buka warungna awewe daan euy. Kumaha wae jeung itu, Kang? Teu kumaha mari kitu kumaha di nu bener di. Ayeuna Akang keluar, butuh kehangatan. Pasti awewe, Akang tes meuli awewe nya. Oh, eta permasalahanana matak datang-datang kalau kalah sesentak bae oge. Heeh. Bapak majikan mah curigaan-curigaanana. Yeuh. Tah, butuh kehangatan teh. Meuli salon pas, akang nyeri sirah. Hayang mujung hayang tua geus asakan sanguna yeuh. Hampura, Kang. Akang muriang. Sangu asak can. Encan, Kang. Hampura. Girik rek mujung. Hampura Nyai nya, Kang. Dah. Duh, kaeraan. Hampura, Kang. Aing mah mirun seuneum nih teu hurung-hurung asih. Kang,
boga salaki aing mah panon poe geus moncorong ogenan meh teu hudang-hudang Kang. Naon di nyi, mang akang mah pineuh da ti tadi kitu pineuh. Anu mah akang mah keur mikir. Dah, teu pindah-pindah kumaha, ari eta mah dikarecam kereuceum, bari ge mikiran naon. Mikiran pagawean, keur poe ayeuna kan kudu menang duit meureun. Mang pineuh ti tadi gen. Ti tadi gen mikir cicing di kamar gen, mang pineuh. Dah, bari basa puguh hudang sote kagebrag. Kagebrang kumaha, ti tadi ge cenghar, mang pineuh ti tadi gen. Mikir salaki mah di kamar ge ngahuhulang sote, lain pineuh. Bisa bae nembalna. Ari diomong ku pamajikan teh sok nembal bae bung eleh. Tuh kan teu salah ieu. Yeuh, cenah teu pineuh. Asana. Yang anu bieu mah Geus lah ulah loba obrol. Cicing, ieu Kang, ari sakalianan isuk-isuk mah ulah sare isuk-isuk, cekolot ogenan sare isuk-isuk mah mantak jadi penyakit. nyong bieu ge teu sare ngan pakreujeub saeutik. Lah, teu bisa kitu Kang. Pokona Akang ayeuna ulah sare deui. Cicing, tuh mantuan pagawean di imah mending Kang. Nya ieu ge moal sare, jeung ari rek manggawe mah lah. Moal sare. Awas pokona lamun katempo sare dicolok matana. Moal pineuh deui, keur tempokeun teu percaya mah, sok tempokeun terus. Tah kitu sok terus tempokeun. Sok tempokeun terus, rasana pineuh meureun. Tuh kan cik Nyai ge kumaha? Nyong anu tunduh nyi. Runtah meni loba-loba teuing aing mah. Yah, mun dituar meujeuhna da tangkalna. Aing erep jiga kieu, bong-bong kakaren, baran lagi geus seubeuh. Stop! Naon deui? Ieu ulah dipiceun nya ah. Keur naon diruntah-runtah kadon nya-nya jiga kitu. Kang, ieu dengekeun. Ieu teh kanyat yang wadah cai. Munah bae main picun. Awewe asana sagala-gala bu jadi runtah di jerogan. Bedah-bedahkeuneun. Nah bae segala dipicunan. Aing meni eueuh dahareun-dahareun acan asana. Gok kitu ari barang dahar hayang neangan henteu. Kawilang. Yang kararosong gake ngadon di jajar-jajarkeun di meja juga kieu heurinan. Astagfirullahaladzim, nepi ka wadahna wungkul mah ngaheurinan ya. Ampun teuing daan. Ya ihid meni kuat geus eueuh gagangna gen. Allahu Akbar. Iceunan ku aing sekalian lah. Dah aman geus kieu mah kuat. Kilo sekalian lah. Rek ka mana, Kang? Eka jual rongsok, eka pakai meuli kopi jeung udud. Nah naon di imah? Wah, dahareun-dahareun acan. Kela, Kang. Gila kumaha di? Segala main jual-jual bae. Aduh, Kang. Ieu ku Nyai diteuneun sote lumayan, ieu teh jangpot. Mun melak cengek ieu kanjat buahan. Coba eta, kadar ge bolong saeutik, Kang, kanjat ieu yang rai suuk. Sok eta rek naon gunana eta? Teu nyahoan ieu teh jang wadah cai panas lamun Nyai nyeri beuteung ieu kanjat di sian Cipanas ditetel-tetel. Yo nye, nyeri beuteung mah ku obat. Geus teu usum, Kang. Tah, ieu lumayan, Kang, lamun keur hareudang ieu teh
Alah harek dipicen. Geus bodol eueuh gagangna hese. Terus ya lamun dijual ka tukang rongsok gunana naon? Arek dipiceun bae maksudna gen. Yuh, sok ngagampangkeun. Aduh, aing mah ieu. Ieu teh Kang lumayan jang wadah bumbu, jang wadah uyah. Adon rek dijual deui. Di imah ge ngadon bala kalau jadi sayang beurit. Rek dijual lumayan pake meuli kopi jeung udud. Kang, dengekeun nya. Barang-barang nu teu kapake teh salagi bisa dimanfaatkeun mah manfaatkeun Kang. Pupurihan ku akang teh dipangmeulikeun anu anyar. Atuh rega kieu mah nungtut beak parabot di imah. Suruh batu bawaan deui serangan lah. Ambok be bisa na. Lumayan. Tuang nikmat jeung jengkol coyo sambal pedo. Kang, tuang heula ya Kang. Moal nye, sok berek tuang mah, duikeun. Yang geus atulah hari moal tuang mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang mangkat gawe nya. Mangkat gawe. Mangkat gawe ke mana, Kang? Asik kalau make nanya, hanya menyebut mangkat gawe. Rek digawe ke mana dia atur rek nangan duit. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, Kang. Pokona poe ayeuna mah akang cicing di imah. Tuh, tempo tuh. Poe krek hujan, Kang. Cicing kumaha maksudna deui? Engko nyai nu kedeng-kedeng duit. Kedeng-kedeng tuh bayaran paket. Ti mende atuh duitna lamun rek cujuk urang bayar di imah. Mangga ulah kalau loba babacaan, ulah kalau loba debat rek manggawe puguh. Mun kalau loba ngalarang mun buka duit, duitna leuh. Jadi, akang teh neteuli. Ye, Kang dengekeun, Kang. Lamun pamajikanana masih resep mesenan paket, resep balanja, resep jajan, berarti eta teh pamajikan anu good, Kang. Good temen dia asal. Anger bae aya bayaran paket maka salaki-salaki keneh nanyakeunana. Lah rudak kalah. Yeuh Kang dengekeun Kang. Lamun pamajikanana ngaginding, bajuna alus, ketempona rapih ku batur angger Kang. Anu ngangkat derajatna mah salaki-salaki keneh. Jadi cek batur teh kieu, deui pamajikanana meni geulis meni rapih. Duh, salakina meni perhatiannya ke pamajikanana kan kitu Kang. Yeuh dangukeun Kang. Ari ka pamajikan teh ulah sok koret-koret teuing dari pamajikan teh liangna rejeki Kang. Ayeuna akangnya misalkan ya mangkat digawe ku nyai teu diizinan. Tah Kang, akang teh kudu mikir kapal badinyana bisi ayana naon atau kumaha Kang. Jadi ka pamajikan teh kudu nurut. Kang? Kang? Duh, aing sok kebiasaan ari keur ngomong teh sok ditinggalkeun. Kalau ke usaha kalau ngadon ngalangan kuas duit rek lagrag tilangit bae. Kalau ngarudetkeun. Kang. Duh, aing mah. Ye? Tah, Kumaha geuning ayeuna mah ulin ka Bu RT? nya teh sieun Kang. Sieun naon di engko jelema Bu RT gen? Teu pira sirah Pak RT katinca Kang. Deureuh bae nya teh diusir. Hah? Teu pira? Sirah katincak teu pira? Masalah gede eta mah, lain teu pira. Depan teu kahaja Kang. Coba RT nu ditincakna. Aing ripuhna jadi lalaki. Leutik keneh carekan ku indung. Rada gede saeutik carekan ku bapa. Giliran sekolah carekan ku guru. Giliran rumah tangga carekan ku pamajikan. Sakitu giliran paeh ge carekan keneh bae ku malaikat bae siksa sakalian.